persian mana ku ibu atanapi wawakil di pihak calon pengantin itu. Salajengna dihaturanang linggi ka calon pengantin pamagas liwah rombongan di tempat anu diparantos di sayogitu. Enggak itu bisa ujian sama mana renang kembali jadi better jadi hantu semoga calon pengantin pamungkas calon rombongan mangga di tempat anu parantos saya bikin mangga. Alhamdulillah, puji sinaran syukur orang tiasa kapal mariom di ieu tempat. Tiasa kapal ngalak kalayan aya dina kasehatan, dina ka giri-giri bagja payangan dina dinten Salasa ping genep 2 insan parantos janji pasini pikeun nyukur kalur sunah Rasul. Bariskan hiji ngajar sukrami ngadahutna Neng Citra putrina Bapak Hanif kali Ibu Indah Kacep Renal putrana Bapak Bagus kali Ibu Reja. Namun satasana tim kuring pun MC baris ngadugikeun rundayan acara nu baris dipedar di antawisna bubuka kadua lantunan kalam ilahi ku kakarayana katilu saran sumeran ti dua pihak calon pengantin penyerahan di pihak calon pengantin pamaget ku Bapak Abdijah. Kaopat simbolisasi seserahan kalima walimatu ursi akad nikah ku petugas KUA kagenap sungkeman tujuna sawean kadalapan nyaeta panutupan. Bapak-bapak, ibu-ibu para wargi sadaya nu sami waru hormatin kuring. Sumangga pikeun muka ieu acara urang sasarangan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin miwah para tetamu sadayana, acara salanjutna urang sami dangukeun lantunan kalam ilahi nu baris dilantunkeun ku pangarsaraihana. Waktu sarengkupatna mangga nyayogekeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumargi acara lancar sareng kadua belah pengantin dipasihan seueur rezeki sareng diberkahi ku Allah. Hayu urang ngadangukeun heula lantunan aya bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa min ayatihi khalaqas samawati wal ardi wantilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalamu asrofil ajma'in. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin ajma'in amma ba'du. Paluargi jalan istri anu mulia utami kapangarsa sabel bet di dieu simkuring atas nami kulawargi Bapak Bagus rawuh rombongan disarengkeun di Maha Suci ngaturkeun rebu-rebu nuhun laksana keti kebingahan kepala wargi dieu wireuna simkuring parantos gasik ditampi engal-engal ditarima
dipapak dihiap-hiap ku basa anu endah sumea, diawur ku kembang tajuk paselang kembang kanangga, malati nu jadi saksi tawis kaweningan galih pribumi nu rombongan nu sumping, estu matak tintrim kana ati matak betah kana manah anu nyimah, mugia pangabea anu didasaran ku ikhlas kabingah nembe tiasa jadi tatali asih pangimpai rasa anu bekal nyeureud mageurkeun silaturahmi atanawis kulawargi ti sareng kulawargi Bapak Hanif bari ginulan sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenalkeun ya abi paman ti Cep Renal nya aya disebutkeun mah lah da paman mah teu jauh pisan umurna nya naonna. Abi bade ka dieu teh bade nyangakeun Renal bade masihan terang maksad ka dieu sareng rombongan Neng Cici. Panuhun sim kuring sakeluargi sabadapun anak resmi janten keluargi. Mugi sing sering ngageuing ulah bosen ngawurukan ulah suda mapatahang. Nungtun sinareng nuduhkeun kana jalan pamaslahatan sareng pibagjaeun dunya rawuh akhiratna. Ku kitu abi nitip ka Bapak Hanif dupi bade narima Cep Renal jadi sakeluargi sareng Bapak Hanif nya tong hilap yang mamatah tuluy mapatahan Cep Hanif. Cep Renal. Cep Renal. Sama-sama. Kali lah, anu paling itu tak kasih kali, Pak. Mangga. Itu tuh dari ini ambil. Mangga ada sani di papa ikeun we. Ya. Papa ikeun. Nah, cacanakanna tuh wah ini seuleuh. Misalnya Aya mobil itu tadi di. Bisa-bisa tinggal itu barang heula. Ieu suku canda pun misalnya itu barang. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sok gerak jabat tangan teh. Cep Renal sareng Bapak Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kawitkeun. Bapak. Ya dong, Pak. Abdi nikahkeun. Abdi nikahkeun Anak Bapak sareng Rena nikahkeun hidup ka Citra Ayu putri teges Bapak kalayan kanggo mas kawin emas 50 kg sareng seperangkat alat sholat dibayar kontan. Abi tarimakeun nikahna putri Bapak Citra binti Nugroho sareng saperangkat alat sholat jeung emas kawin 50 gram dibayar kontan. Sah. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dirinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan yang kau tetapkan atas dirinya. Amin. Melampah nekatan karena pangkonan ibu lami. Kasep gelis beberekeun mereka hadir duaan di payun ibu lami. Tetep kalawan geget
memeh hidup duaan barang pentak kanu jadi indung tek haturanan heula tawisna satu marima ngalangkungan basa ka anjeunna kalayan dimimitian ku katarna manah kuningkeun kanu janten ibu keun uning Kasep, gelis, sok usirkeun manyawang hidup anak anjeunna anu jadi bapak ka anu jadi anak tina kalilang emayahan. Himpunan kebutuhan hidup menjadi anak, tangkapung mah bakal teh bintang marimu, kalian menjadi anak. Bapak rajin ngalamun, pikiran tun narekaan kumaha carana sangkan hayang menjadi anak bisa kacumponan sapuratina. Lamun indung disebutna tunggu rahayu ka bapak sareng ka ibuna. sekarang sahabat Dasar kau ucap lah yang di sana aku belum buat.
adat kanggo saweranana. Luar biasa saweran eusinanya eta aduh kunci mobil unggul. Uang logamna tinu kertas keur salawna. Saya bisa. Mangga ka para panganten sareng ibu bapana diaturanan salik deui dipayun. Ya mangga. Ibu-ibu bapak-bapak, miwah para wargi hormatin syukuring pimpinan undayan acara tinunggaran jika akhir para tos saesa dipedang kalayan aya dina kalancaran. Mugi urang sadaya aya dina pangkayungan Gusti Nu Maha Suci ukituna kanggo panganten kahayang urang sadaya dilajengkeun kana doa kangge mimpin doa mangga pamirsa Bapak Ustaz Adul dihaturaken. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ij'al li min ladunka sultanan nasyiran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah, atur nuhun ka Bapak Ustaz Abdullah, atur nuhun. Simkuring pun MC baris amit mundur amit mungkur. Hapunten anu kasuhun bila aya basa nu teu luyuh sareng undak usukna. Bilih luhur saur bahe carek rumaos sanes ahlina kanggo nutup ieu acara sumangga urang pungkas ieu acara kumaos hamdalah sasarangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau para tetamu aya hindangan anak-anakna ti soibul hajat ku kituna sumangga diaturanna. Salamat.